Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepangdaungkeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Si Kancil di Pakidulan. Karangan Kileksa. Simkuring numancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan ku manah anu awona, anggo pieun teu nggoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Sampurasunun. Alhamdulillah wargi-wargi Dedi baraya-baraya ki Sunda saantero jagat lujeng ditepang daungkeun deui sareng simkuring nuana kiwari. Mang Dedi baris nyungsi bagian anu kahiji dina carita Si Kancil di Pakidulan karangan Kileksa. Namung satacana ieu carita dipedar langkung dipayun Mang Dedi sanduk-sanduk bapalakun bilih aya nami anu kasabit ngaran anu ka sebat tempat padumukan anu kaguras kagaris lonya kajantenan anu ampir-ampiran sarupi atanapi mirip ulah kirang-kirang hapunten lonya ieu mah damang mungs sakadar karangan samata-mata janten teu aya kajantenan anu saleresna. Hatur nuhun nya kumarupi perhatosanana kalayan dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim mangga urang sami-sami bandungan bagian munggarang dina carios Si Kancil ti Pakidulan karangan Kileksa dina bagian anu kahiji. Gunung gede ngajegir gede jeung luhur. Teu beda we dari hiji jago anu ngapedega ngajaga-jagat. Masuk bumi mangku alam. Liweungna kandel tatangkalanana atuh harita gede jeung luhur. Ting pedegedeg nyolocos nunjuk ka langit. Ari kenca katuhunana ting parentul gunung-gunung sejen. Teu beda we kawas pasukan pangawal anu salawasna siap sadia pikeun yang hareupan naon rupa karaman. Harita ngadadak bijil pepedut. Bulu langit harurun jimbutan embun-embunan gunung pagunungan. Awun-awun ngagulung mindingan alam anu endah. Atuh anu tadi na hegar bengras mata kuas teh. Kiwari mah jadi hieung haleungheum cakum estuning mata keung jeung geuman. Tekung selila puruh puy hujan letik. Kasilir ku angin anu ngahiliwir, tetenjoan ngadadak sumpek, heureut, ukur sababaraha tumbak. Anggangna pepedut kanal teh katara ting garulung di jomantara nyimbutan tatangkalan. Teh sieun-sieuneun teu era-eraeun kawas nu kumawasa asa ieu aing panggagahna. Kitu para kaum dangu kaayaan mangsa harita di wewengkon daerah Bogor. Poek ku awun-awun jeung pepedut anu buni nyimbutan pagunungan jeung alam sabudereunana. Mana pantas lamun katelah kota hujan, naon sababna lantaran lamun geus nincak alam usumiji
Didinya mah kawas anu daya raat-raatna. Hujan teh ngayer we. Panon boe ukur sanyai hurungna teh. Satuluyna mah katak bumi alam teh kapiningan deui ku pepedut anu kumega anu turun tepikeun katutugan gunung. Ya seperti halna harita we kitu. Jalan-jalan anu liar, jalma-jalma anu liar tingkurumui, baju kanel dirangkep sababaraha langkepan. Sirah di bulan ku andu, aya oge anu make kupluk ukur tembong teh panon we culak cilik. Kucap kiceup ka ibunan. Jalma-jalma ti barisan naksir. Wayah kumaha harita? Teuing isu keneh, teuing geus beurang alam teh. Lantaran naon lantaran mata poe anu biasa sok jadi patokan teu tembong-tembong iwati jalma-jalma anu baroga jam tangan anu bisa nangtukeun waktu teh. Tepi mangsa harita mah arang langka anu boga iwati para menak anu luhur atawa bangsa-bangsa walana anu memang kumawasa keneh di lemah cai urang. Dina kaayaan alam kitu, breh aya hiji jalma tumpak kuda. Lempang mapai-mapai jalan satapak anu nurug tumudun. Pungka pengko nyorang anu baralah reg atuh sakapung supeureun di hiji tempat anu rada lega jeung negla. Eta jalma mencroh we ka hareup. Kawas-kawas nu hayang sidi, hayang nembus kandalna pepedut. Nu ngahalangan teh tenjoan. Tapi tatap nu katenyo teu ukur sababaraha tumbak kadituna mah lapur poek meredong. Hari kuda nu tumpakan ngahenen we katara napasna melinggah hegak. Sukuna barasil ku cai ibun lantaran sapaparat jalan ngadupakan raramu jalan anu ngaroyong. Poek sebubuana abong kena usum hujan. Kitu cek eta jalma ngomong sorangan. Terus ngenyetkeun deui kata tali kadali. Kudana atuh ngalengkahkeun di sukuna maju lalauna nyorang jalan satapak. Jukutna baris bararaseuh ku cai ibun. Eta jalma nu tumpak kuda teh pakaianana mah ginding. Make jas tutupan, make topi laken, nyoren bedog. Di calana pantalon sarta make sapatu bot anu panjang teh nutupan bitisna. Saha eta jalma? Katalahna teh Raden Wargana. Ai umurna mah ngora keneh moal leuwih ti 30 tahunan. Tapi edas geus dipercaya nyekel pagawean. Jadi mandor besar di kontrak teh Gunung Mas. Reg eta kuda eureun terus dikenya deui cileng ngajauh ngaluncatan kamalir jero ka jalan anu rada gede mundur mudun pungkal pengkol. Akhirna mah jog anjog ka jalan gede beretek eta kuda ditegarkeun. Kuda atuh lumpatna bari jeung jangah teu paur-paureunna jan jalanna mudun ge. Kawas anu geus biasa we nyorang jalan teh kadinya. Heuleut sawatara waktu rongheap atuh ka hiji mumunggang. Didinya aya imah mencal. Dina hatip dapur katara bijil haseup. Tuluy ngagulung di nyomantara ngahiji jeung pepedut anu masih keneh kandal nyemutan pagunungan. Reg deui eta kuda teu eureun diburuan. Torojol hiji jajaka make pakaian sing sarua hideung. Make totopong borongkos nangka alias ikat. Ari kumisna ngajelig atuh kanal tapi buntet. Ai pangawakan penek busakal. Kana gawe rancage kadunungan tak atur satia. Beji. Uyan. Aya pikeun naon agan? Cek eta jajaka. Oreng si mana horeng ngaranna teh si Peci. Isragamang arek nungtun eta kuda. Tapi si Peci ngarangkong deui. Da kaburu ditanya ku dununganana. Naheur cai Peci. Ieu kuda mandian ku cai haneut.
parabna sin alus karunya tas kukurubutan di kebon teh anu loba reuwis. Kitu cek den wargana. Bari jeung curut turun tina tongkong kuda. Oh, mana Kang? Tembana si Peci bari jeung manggut tandaning hormat. Karabak atuh kana kadali kuda. Terus eta kuda teh dituntun ka tukang. Maksudna mah muruka istal. Sedangkan Raden Wargana muru katepas. Baranggok atuh panto geus engab. Hiji istri jangkung alit mapag anu sumping. Nyeh imut ngabagiakeun sang panutan anu nembe sumping. Aturan Kang. Nuhun wati. Kamana si Ujang? Cek den Wargana. Bari jeung terus muru katepas gek calik topi dicuplak kulawit dikaitkeun kana kaslop. Itu nuju diasuh ku eyangna. Si Ujang makan bade ngaleut ci kopi atanapi Kopi susu lah. kah? Kopi susu anu panas enggan tiris ya duh diisup teu manggih beri asa tuhur teh dikoro teh saparat jalan remis jeung remis. Mana Kang? Leos atuh Sungkawati ngaran pamajikanana teh nuru ka tukang deuk ngayagikeun pamenta ingkang caroge. Tekung selila dicebu deui sor atuh nyodorkeun kopi susu anu ngobrol kene. Ari canutna kue sakeler malah dilengkepan ku udud karesep salakina. Geek calik payuneun ingkang caroge bari pok harita. Kang, tadi teh kinten-kinten tabu 10. Aya tamu ti daya. Juragan kawasan ngutus bujangna ka dieu. Aya naon atuh teh. Panda biasana oge sok ka pabrik sakalian. Kumaha cenah? Cek den Wargana bangun anu rada ruwasin. Lantaran tara-tara ti sasarina ngutus bujangna ka imah. Dinten ieu juragan kawasa aya di dayeuh Bogor. Margi aya tamu ti Batawi. Tamu agung panginten Kang. Cek Sungkawati. Semu anu rada asinis da jajaruan hatena mah teu pati satuhu kadununganna teh. Kawan tu anak pejuang Gisuk Ngawati teh anu tersepeun ka penjajah khususna walana. Ya. Anu ngontro teh beureun kirimkeun ka nagari na geun baelah da geus biasana kitu pan. Tapi kumaha amanat sejena aya teu? Saur Raden Wargana bari jeung ngarongkong kana gelas suruput atuh ngaleueut ci kopi susu bangun anu nikmat pisan. Saurna enjing anu pulimeti kumpulkeun sadayana. Maksud Bade dipaparin wajangan ku juragan kawasa. Manor-manor ulah aya anu teu datang. Bilih juragan bendu kitu sarua teh Kang. Gampang kitu mah. Da unggah poe ge tara aya anu mungkir atawa mangkir. Sok araya bae ka bege ae. Ka mana budak teh cik cina ka dieu. Kang hayang tepung. Tangga keantosan Kang, orang sauran. Raden Wargana kacidami ka memeutna ka putra anu memangan hiji-hijina jeung lalaki deui. Sehatur asep ngalah ka bapa. Atuh bojona henteu tarang ke gura-giru muru ka tukang nyalukan putrana anu keur diasuh ku akina nu jenengan Aki Surasa. Aki, si Ujang cenah ka dieu apana sumping? Ngomongna kitu Sungkawati bari gugupay ti lawang dapur. Sedengkeun Aki Surasa harita teh keur ngadaweung medeukeut istal. Bari jeung mamangku incuna anu geus umur 5 tahunan. Yah, bisi ngaganggu puguh oge kayaknya elah budak mah di dieu we jeung Aki. Itu jawabna Aki Surasa. Nyaaheun pisan ka incuna teh. Malah kawas anu ngahaja hayang ngajauhkeun incuna jeung bapana. Dabongan, bapana satya pisan kawalana. Ih, da ieu mah disuhunkeun ku apana atuh. Kan
engkau ge atuh urang kadiekeun deui. Ngadengek itu atuh Aki Surasa teu ngabantah terus budak teh dibikin ka indungna. Ceng dicekel cangkengna, terus dikelek dibawa ka tepas. Aki Surasa harita ngarahuh narik napas panjang. Tapi teu loba omong neos deui nyampurkeun ka si Peci nu harita keur miara kuda. Selakna dilaan dipernahkeun kana tempatna. Sanggis kitu atuh ngasurkeun suluh supaya caina tereh panas. Horeng si mana horeng keur naheur cai nyatana keur ngamandian kuda teh. Ari Aki Surasa ngahuhuleng weh. Panon semu bodas teh melong ka eta kuda. Tapi pikiranana mah kumalayang kanu anggang, ngalamun kanu jauh, rusras ka alam anu geus kaliwat-liwat. Ari sabab lambaran kahirupan beunang disebutkeun surem. Naon sababna? Lantaran nasib nu ayeuna disanghareupan teh buah tina kajadian anu geus kaliwat. Kahiji atuh pangalaman anu peuheur anu moal bisa dipepohokeun ku Aki Surasa. Kasugri para kaum dangu, Aki Surasa teh urang Cianjur aslina mah, tapi kasisianana lain di kotana. Da ari aslina pisan mah urang Kadupanak 5 tahun anu geus kaliwat pindah ka Cugenang bareng jeung anak pamajikanana. Malah anakna anu ngan hiji-hijina nyaeta awewe geus umur 16 tahun harita teh. 5 tahun anu geus kaliwat teh atuh. Harita Aki Surasa teh meunang kapeurih ti pihak walana. Terus ngahiji jeung para pajoang anu umurna ngarora keneh. Pareng dina hiji mangsa ngayakeun rancana arek nyegat kompoi walana nu baris ngaliwat ka Cugenang. Nyaeta tentara anu ti Bogor arek ka Bandung. Deur atuh harita keneh dicegat. Kajadian perang durdar matakrame. Para pamuda atuh sumanget pisan dina bajoangna teh nepikeun ka loba anu gugur ti pihak walana harita. Nganyak itu atuh pihak pamuda oge teu saeutik anu bobor karahayuan. Sadengkeun harita Aki Surasa katangkep ku pihak walana. Lantaran teu bisa ngejat kawas para pamuda sejena. Katangkepna teh ku bangsa sorangan keneh deui. Nyatana kuramana Raden Wargana anu geus kadagingan ku walana. Nu tiasa teuguh ka walandana teh. Tadina Aki Surasa teh rek dihukum pati. Ngan aya nu nyahueun yen Aki Surasa teh boga anak awewe hiji keur meujeuh rumaja putri. Jeung geulis deui. Jigana geus kitu meureun kuduna Aki Surasa kudu sapanjang umur. Ramana Raden Wargana boga pikiran sejen. Aki Surasa dibawa ka Bogor. Malah sakalian jeung anak da pamajikanana mah tiwas kakeunaan ku pelor nyasam. Di Bogor Aki Surasa teh dikerem. Aki Surasa kacida ngerasa sedihna. Hayang bebas hirup, hayang merdeka hirup, tapi teu bisa da kaayaan batan sakitu. Bapana Raden Wargana atuh sabaraha kali nanya ka Aki Surasa. Dah daek lamun wawarangan atuh jeung anjeun. Lamun daek Aki Surasa pasti bakal salamet. Sarta menang hirup babarengan jeung anjeunna. Tapi das Aki Surasa nampi da teu hayang make kudu wawarangan atuh jeung musuh. Rokaya terus disiksa atuh dikerem bari jeung teu dibere dahar. Malah diancam-ancam lamun teu nurut rek disiksa nepikeun ka maotna cenah. Dilakuli lama Aki Surasa teh leah oge hatena jeung tibatan paeh teu pupuguh mah. Panyiksa musuh teh dikomo leuwih hade ngelehan heula we. Nya Badami jeung anakna nu katelah nyisung kawati teh. Duanana rempug satuju yen daek dikawinkeun ka Raden Wargana. Asal salamet we turu waluya. Pokona mah malah nyati harita atuh anak Aki Surasa teh deur dikawinkeun
data di nama lain gitu ngaranna teh dilani sote atuh hitung-hitung keur pangiling-eling we dumeh rek kawinna sungkawa pisan. Maksudna ngaran sungkawati sote harti nama suka bade jeung mawapati itu maksud nama nya panjang tepikeun ka ayeuna malah nyi Sungkawati geus boga anak hiji. Aki Surasa boga incu lalaki kasep ngan hanyaka turunan jelema anu dipikat ceceub ku Aki Surasa. Hanyaka pisan aing cek Aki Surasa dina jeroning hatena. Da tetep we ngahulang miraga meneng ngajelengut teh kawasa anu kena kutaun teu usik-usik. Akan sepuh. Akan sepuh. Kunaon ngalamun wae? Teu pantes juragan mamake ngalamun mun abdi pantes. Cek si Peci kituna teh berjinga-jingjing emer diisi ku cai panas. Mending ngebul keneh katingalina teh. Ngadenge kekacapan si Peci atuh harita kene Aki Surasa mending ngagebeg. Ruas dadakuna mah. Keur ngeunah-ngeunah ngalamun harita diomongan. Cungkeuleung cengkat berjing usap beungeun. Ngomong naon maneh ke sapeki? Cek Aki Surasa berjing ngelong ka si Peci. Jak emutan mah juragan sepuh teh teu acan sepuh-sepuh teuing. Teu acan waktosna pikun pilaku henteu kadangu. Cek si Peci kalah malik nanya. Tepati udah ngobrol jeung Aki Surasa teh najan heueuh oge kadunungan kacidalomana da Aki Surasana tara gumede biasa-biasa we kawasar hayat anu liar estuning pikaconggaheun malah geus teu asa-asa deui ka si Peci teh. Ya. Ai teu kadenge mah piraku teu kadenge atuh da deukeut. Teu kadenge jodoh keur ngalamun dewek ge euy. Cek Aki Surasa berjing ngarada mencereng. Udan teu kadangu. Cek aduh, kunaon atuh ngalamun wae agan sepuh. Teu pantes ngalamun mami abdi pantas. Nah sek ngomong kitu sia. Rumasa aing ge euy tos ngalamun tadi teh. Kumaha atuh gaya wae lamunan teh. Teu beunang dibebenyokeun. Cek Aki Surasa terang-terangan. Sabab ka si Peci wani nembrakeun eusiding hate. Kanu sejen mah teu wasa. Nyaha ngemut nanyaun atuh agan sepuh teh. Si Peci penasaran kituna teh bari jeung nyampeurkeun cai atah kana cai panas dikucurkeun dicampurkeun supaya jadi haneut. Keur mandian kuda teh maksudna mah. Ai sia hayang nyaho nya Peci. Anu dilamun ku dewek tadi. Ari agan sepuh nya hoyong pisan kecang. Hoyong pisan nah henteu. Ngan upami juragan teu kaborosotan. Teu kabotan mah sumuhun. Hayong terang lumayan. Cek si Peci cecengiran. Genekeun sia Peci ieu euy dewek ieu. Kami teh hirup di dieu teh asa di jero panyara. Memang dahar seubeul pakaian kari rap hayang nanaon kari menta. Tapi ieu hate jeung batin euy teu beunang dibebenyokeun. Da teu cukup ku di parab kejo batin mah aya di kahayangna tah kitu. Tapi kadinya atuh ngaran celiketeuk si Peci harita. Nya bojo-bojo teuing juragan sepuh atuh. Palai nu kumaha nyeuyekeun ku abdi rek dipangmilihkeun. Nu penek, gede, nu jangkung lenyang, anu buheukeun, anu tengeng, atawa palai anu dengklang. Asyah. Ngomong teh ka mana wae sia mah Peci? Cek Aki Surasa colohok.
Sumuhon agan sepuh kang lanong batin. Ay mane atuh. Genekeun sia. Nya ari ceuk sia batin teh naon peci tisok. Nya batin teh batin we. Da teh taun naon geulingannya. Sumuhon eta we batin mah batin we. Paranti ngiloan teh. Cek si peci kemana we ngomong ngabringah hehe. Bari jeung ngalehek deui. Atuh Aki Surasa teh harita nyerenge siri. Hate anu raja teh bet asa kaupahan. Denekeun sia peci. Sia mah aing ngomong ngawangkong teh ka mana we tepina. Paranti ngiloan teh sagarupa sado sia nu kitu mah. Ngapa tanyo agurangan? Sado mah paranti nyadokan tai kuda. Keur duanana sariri. Aki Surasa nepikeun kang laing-laing we. Sedangkeun si peci mah harita pipingkelan bari jeung panon reumai. Jang di kitu haha hehe bari jeung manjurkeun cai kana tonggong kuda. Terus atuh diusapan ku sireuh wani, kuda teh ngahenen weh bangun anu ngarenaheun. Eukeur mah caina haneut dikosokan ku nu rada kasap atuh puguh we asa digaroan. Jep anu seuri jempe. Tepung cilapok deui atuh Aki Surasa ngomong. Anu bener saja peci. Mun heueuh mah sia nyaho kana ubar batin cik. Sebutkeun nu bener. Ulah dicampuran heureuy jeung banyak ngamodor sia. Da kami mah nyaan butuh ku ubar batin. Sumuhun juragan sepuh. Landong batin mah gampil lah milih we sakapalai. Asakeun pamaksadan tah kitu. Teras milih ku anjeun angkat ka kebon teh. Ceuk si peci ngomongna teh harita jeung ciciri hilan. Tapi encan kaharieun keneh ku Aki Surasa mah. Ai maneh der-der kadinya nah sia teh make nita idit ka kebon teh. Rek naon maksud ngomong gitu teh. Agan sepuh. Sumuhun. Apaan upami enjing-enjing sok seueur kuli. Tah, eta tukang kuli metik teh pan rata-rata istri alias ambewe. Tah, jidinya kantun milih bade nu kumaha ka palai tah. Bade parawan. Palairana atanapi palai nini. Upami teu dipanglamarkeun. Pamitos aka pilih kantun waleh we sasauran ka juragan anom. Moal teu dipanglamarkeun geuda. Atuh tukang kulinya mawantuneun baha deui. Ya bakal dianggap untung atuh ditikah ku juragan mah. Margi bakal undak darajat dina kuli mentik teh. Kana nyonya manor. Nyai mana sih ngomong teh? Lain nyonya sia, hah? Cek Aki Surasa bari jeung rada molotot. Semuhun kitu. Si peci mah di tengah gawena teh. Dah teh aing ah. Nyaon kan? Teu butuh anu kana ditu aing euy. Teu butuh ku patut. Kadanya haonan najan diberi oge setengah losi cugan. Muhammad jadi ubar kana hati kami. Anu syakil rahutnya ya aing rahut hatinya oi. Cek Aki Surasa bari jeung ngarekepkeun diukna bina kursi. Sila bari jeung melong kana kuda. Itu agan. Nyaha naon adu dimaksad batin ku juragan teh atuh. Sok jelaskeun. Cek si peci eureun heula ngamandian kudana. Panon melong Aki Surasa. Nengekeun sia peci. Kami teh ieu teu betah ngajadog diri teh teu betah. Hayang incah kanu jauh. Tapi melang ka anyak jeung incu. Dia badi caram di kuminantu. Teh naon maksudna teh da. Ka kami teh keras pisan. Teu meunang incah di dieu.
atu agan cuma disenangkeun teh agan. Ish. Raos 70 sia teh. Pece. Sarua we jeung dipanyarasain teh jelema. Margi sama dengekeun. Coba bebas hirup. Teu bisa sakahayang sakarep insun. Sarua we jeung jadi pangasuh aing. Teu pisan boga hak pikeun nangtukeun nasib sorangan. Oh, gitu. Heeh. Nya aya minantu telengas-telengas kami toha atuh. Kumaha mimitinya eta teh agan. Cek si Peci beuki celoho. Curu we pagawean mah. Kuda ngadagoan. Ngamandianna encan anggeus. Dengekeun sia ku sia Peci. Ya. Kukeun ku kami rek dibejakeun. Tapi eta kuda anggeuskeun heula bisi dunungan sia ngamak deui. Oh, muhun agan ge. Tonggong kuda harita di banjuran terus dikosokan deui kawas tadi. Beheungna pipina sukuna dipapai kalawan imeut. Ari Aki Surasa harita barabat ngadongengkeun lakon hirupna. Nyukungsi karandapan sawatara taun ka tukang. Atuh si Peci teh meni unggut-unggutan. Ayeuna mah kahartieun we paingan atuh paingan. Aki Surasa teu meunang ka mana-mana. Jeung deui teu bebas pisan. Ti saprak aya di dinya ukur cicing teh diimah we ngasuh atawa sagawe-gawe anu gawe hampang. Itu lakon gawe euy. Ki cek Aki Surasa ungkas dongengna. Oh, itu sugan teh abdi we anu hirup dalang sate agan. Horeng seureub batur geuningan. Mugi we si Agung manah we atuh agan sepuh. Cek si Peci nyelang heula ngareret. Terus atuh ngosokan deui beuteung kuda. Karah sia ge boga kasusah sia Peci. Nya kunaon sia Peci make susah. Nyata agan. Bubuh kamari teh nyampi surat eusina teh matakna langsa kan. Cek si Peci daria lebah dieu mah. Atuh Aki Surasa beuki padasaran. Aya naon eusina euy? Anu mawi kan. Pangna abdi na langsa teh terang kana eusina. Diambil masun teu bisa maca buta huruf ngaranna teh Mayum. Teu kungsi ngadahar sakona. Cek si Peci terang-terangan harita. Ai sugan teh menang bejain indung gering atawa dulur maot atawa naon wae nu mata kreuwas. Ukur sakitu mah tuh teu kudu sedih da loba ieu anu buta huruf mah. Iwati anak menak we anu bari sakola mah nya euy. Mohon gantung. Nanging aya wartos ongko di agan. Beja naon? Cingan ngadengekeun kan. Pun biang teh gaduh kabuberat mangrupi aratos. Eta aratos teh nyamut di Haji Udun. Dianggo mulasara pun bapa. Kumagi pun biang teh gaduh usaha atuh artos teh teu tiasa kabayar. Mangkinang sangkaling mangkaning sangkilang mangkaning artos renten. Atuh beuki lami teh beuki ageng Nu akhirnya atuh pun biang teh cekahon deui sarta teu aya harapan tiasa mayar. Nyaha Aki teh salah dengean teh. Piraku aya haji ngarentenkeun cek Aki Surasa. Tapi kagogodeg bakat ku heran. Tepercayain karena omongan si Peci. Nunduk kateh teuing agan. Tapi itu begini haji teh rupina eta mah. Ngan akon-akon wungkul. Munggah haji nage henteu dugi buat ka Mekah nage. Ngadungin dugina teh ka Lampung penginten agan. Nah, sakebuki aneh. Bila aku munggah haji make ka Lampung sia teh. Semohon haji palsu. Da anu asli mah tuh moal teuing kekituan. Geuningan ari hahajian mah pek tuluikeun we teu naon berenya. Nah sok tuluikeun euy. Salajengna kieu kan pun biang teh ditagih ku eta haji.
Kumargi teh tiasa mayarnya diancam majarkeun teh cenah rorompok sareng tanahna bade dijabel. Pun biang teh bade diusir, tak itu kasesa abdi teh agan. Ngadenge kekecapan kitu leng Aki Surasa meninggal ulang. Betras inget kana lakon manehna pribadi. Saanyana mah kungsi ngalaman kitu teh ngan katulungan ku pamanna nu aya di Bandung. Tapi kanyari batin mah karasa keneh nepikeun ka ayeuna ge nalangsa jeung tunggara. Nah, kumargi kitu abdi mah bade munutulung ganyuh. Cek si Peci deui sabada ngahulang sakedeung. Aduh, ayeuna euy. Kumaha caranya atuh si Peci euy? Bade nyamutnya kanyunungan nyatana ka juragan anom. Sawios borahna mah nyawa abdi we. Bade ngadunungan salawasna. Bari jeung moal miharep gajihna kitu we anan karunya coy ngatu si Peci. Mun kula mah nu boga haknya geuh moal ting kudu nginyeum-nginyeum. Rek dibere we sagebrona. Tapi heuh da maneh ge inget nyaho sorangan dadah kudu kumaha model euy kabeh mah teu boga kakawasaan. Teu boga nanaon. Kami ge tulunganeun batur. Tapi ke datu urang obrolkeun mah kaobrolkeun we ka anya kaminya. Sugan jeung sugane bisa dikebatkeun ka salakina. Doakeun atuh sing hasil. Nah, nuhun agan. Nuhun pisan ya kitu ge gan. Si Peci kacida bungaheunana lantaran omonganana diandel ku Aki Surasa. Sugan we meureun ngabuah jadi hasil. Menang duit di dudunganana lantaran manehna teh kacida pisan butuhna. Sabut keur kitu reket atuh harita bray panto dapur engab torojo atuh Sungkawati harita bijil bari jeung mamangku anakna. Gerak-gerok ka Aki Surasa ku Aki Surasa atuh ditembalan sarta buru-buru disampeurkeun pok harita. Yah, geus dikepungkeun budak teh nyai. Atas Pak. Asuh deui atuh. Kuring rek beberes atuh ditepas. Bisi aya tamu. Tembana Nyi Sungkawati bari jong mikeun anakna. Ka Aki Surasa geuwat di tampanan. Nyai, bapak ki aya piomongkeun yeuh. Ari bapak si Ujang ke kamana? Aki Surasa nanya. Ngan rada alon ngomongna teh. Aya keur ngadaweung dina kursi goyang. Nah aya naon kitu Pak? Kawasan mudaria pisan. Cek Sungkawati celohok. Rada heran meureun dumeh ka karah harita. Bapana make deung nanyakeun salakina. Nyai ikep ieu nyai nya. Bisa mun bapak ngomong heula sakedeung ka hijab. Nah make teu bisa Pak, mangga tuh. Aya naon Pak? Ya, iya, nyai. Si Peci teh hijab medar kasusahna bieu teh. Panjang lakonnya mah. Ngan ku bapak arek dicokot ringkesna we. Manehna teh boga kasusah. Hayang nulungan indungna anu kedik kalebuh ku hutang. Malah imah jeung kanahna rek dijabal kudu boga duit. Tah ayeuna si Peci teh keur bingung. Cik, kudu kumaha carana ngayakeun eta duit. Ya, bieu teh waleh ka bapak. Majarkeun teh rek nginjeum ka juragan pamegad. Ngan heurin koletah. Keur tandona mah cenahkeun wae. Tanaga we saumur-umur arek taat ku maula bari jeung teu ngaharepkeun gaji. Tah kitu cenah. Nyai, anak gincik. Kumaha cek pamadegan hidap cu? Cek Aki Surasa beri melong kana beungit anakna. Abdi mah teu bisa nulung mutuskeun kayak urang obrolkeun heula tuh nya jeung kang wargana dijabah jeung teu mah kumaha engke we atuh. Cek Sukmawati pondok. Syukur ya jeung obrolkeun ka itu.
ngan sing hade-hade sing bisa melihat hatena ngan khusus keur hijab omat kudu inget kana lemah kanu leutik ulah boga rasa keur di luhur ulah tepi ka poho kana sasama ulah nepi ka poho ka sasama apan di dunia mah kudu silih tulungan kudu silih belaan aireknya mah atuh ngabela batur sabangsa prak jalankeun kumaha bae tata jeung carana mah mangatakeun urang akalan cek Sungkawati beri geblus deui atuh ka jero imah aki suruh surasa mah ngoreleng atuh ka pipir imah bari jeung mamangku incuna sareng deui ka deukeut istal maturan si Peci anu keur ngarang barang gawe ayeuna mah geus nyabak nu sejen da kuda mah geus merenah di kandang mah malahan mah geus diparab segarupa kumaha geus wartosnya kan cek si Peci nanya bari ngareret geus hang geus direkeskeun ka kami ngadoakeun si lain sugan diijabah teh kudu kawasa nganda mun engke tanya kudunungan larek asa-asa bejakeun sajujurna mangga ganyo mangga cek si Peci atuhun pisan kaayaan mangsa alam harita beuki poek bae lantaran lebung tembong teh mah harita teh panon poe teh geus tunggang gunung geus maju ka alam burit sedengkeun mangsa cekap waktu cukup cang para pamirsa ye carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing urang Bandungan deui ku sadayana hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujing kantun ka sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.